Gulaan ba? Okay na ba? Wala. Mimpi dia ada itu. Keur, Bah. Oke guys, ini namanya Karinding. Kalau Karundang nama kampung di Kota Serang. Bersuara ternyata guys. Nah, bicara Karinding, ini salah satu alat kesenian Sunda guys. Tapi ini dari mana ya ditemukannya ya? Gimana Mang? Nanti kita tanya-tanya. Karinding, tapi enak ya buat trailer video yang agak menegangkan, udah sangat cocok guys. Ini kita tanya langsung dengan si Mamang yang memainkan Karinding. Mainkan dulu Mang, sebentar aja, 3 detik lah. Yang ekstrimnya Mang, yang agak hotnya. Stop. Wah. Wah, udah kayak ini aja ya. Mang, Karinding itu sebenarnya kesenian Sunda. Cuma kapan dan berasal dari mana kira-kira Mang Sundanya? Sepengetahuan Mamang. Bon Indonesia be Mang tenanan. nama ya di Indonesia be Mang tenanan. tanah Sundanya di Jawa Barat yang khususnya di Banten gitunya. Ari nu nimukeun mah data apal. Oh, tak apal. Alat musik bun ieu da umurna ge
kurang lebih 700 tahun. Wow. Ari nu aslina mah lain tina awi ieu, tina Tina? pelepah kaung. Oh, aslinya mah tina pelepah kaung. Mun tina pelepah kaung. Cuma Mamang ini menemukan sampai bisa memainkan itu dari mana awalnya? Nah, atuh awalna mah atuh apal ngaran wungkul, karinding baik gitu. Terus? Atuh penasaran karinding teh naon gitu. Mm-mm. Gaga dahareun apa naon gitu. Terus? Ya kecimpring gitu. Nah, tertanya lah kanu sejen, katimu lah jeung babaturan gitu. Tari karinding teh doang kos kieu gitu. Wah, eta asal muasalna. Terus buatan ge main kena kieu ya awalnya mah rada gagaruh sirah teh ateul gitu nya. Ateulna? Ya, maksudnya kan ari tingali mah siga babari gitu. Setelah di Cepeng gitu di uliteun mah dahar rese labeuna ge. Gitu. Ya sempet putus asa sih ogah main ke. Berapa bulan Mang latihan kira-kira? Ari leukeun mah saminggu ge. Bisa. Langsung bisa. Henteu jontor tapi na kana bibir. Henteu. Oh. Namun urang nanti hati-hati mah tuh kadang si kontol gitu ya si jarum teh nya gitu gak nyelip kena letah. Oh. Bisa getihan. Oh, sempat ayeuna pernah getihan oge meureun? Pernah? Aya. Mamang teu. Ari mamang mantep. Oh, coba mainkan deh spesial terakhir nih buat para penonton. Buah kaung. Oh, ngaji ieu teh meureun. Naon teh tah? Aya nu ieu teh doang. Aduh, aing poho. Kidung. Saman. Oh, jikir saman. Tah eta robotik. Hello, how are you? Nah, coba yang lain. Hello, how are you? Deh, Mang, kagok, Mang. Jangan kayak supaya nonton ulah anggeus si nonton bae. Ini buat di-upload di Sunda Emperan, guys. Karena Sunda Emperan ini khas Sunda ya. Jadi khas Sunda itu harus memang di-upload di urusan Sunda ya. Coba, Mang. Eksklusif, Mang. Ari baheula mah ari di Banten mah koklot baheula nya. Da hari hayang ka awewe teh ge urang kudu mainkeun karinding. Ari ke alus mah ku si awewena ditembalan. Ieu kan sama pemain karinding mah apal gitu nya. Mun kumaha ditembalan berarti urang teh ditarima gitu ku si awewe. Namun teu ditarima mah tuh manehna lagi beda mainkeunna gitu. Oh, awewe anu bisa main kan karinding. Ya da baheula mah gitu mun urang bogoh teh kitu oge si awewena teh bogoh ka lalaki teh mana ge mainkeun karinding. Mainkan lagi, Mang. Kadang ku kolot baheula ge pergi ngusir sepi gitu nya di sawah gitu mainkeun karinding. Lah bari ngusir hama bae manuk. Kebayang lah nya. Apa ieu gitu. Nah, da ieu mah teu pake kolontrengan, baheula makan ku karindingan bae gitu. Aya lagu naon Mang anu mantap, Mang? Atuh Nu bisa. Seueur atuh lagu-lagu Coba. Sunda. Coba naon Mang. Gitu. Mapai jalan satapak ngajujuk ka hiji lembur.